mah lah sakodi teh jumlahna aya 20 eta sakodi tuh kade salikur 20 hiji kade bisi salah kulantaran salikur 20 hiji der 2 likur teh 2 kali 20 hiji 42 lepat salikur mah 20 hiji 2 likur mah 22 3 likur 23 4 likur 24 nah atuh ari 25 lain 5 likur salawe disebutna tah ai saraju teh 40 biasana dihitung pakai ngitung anak lauk karena bilangan bangsa lauk ya cik cenah sabaraha eta nu belah dieu karama belah dieu geus dihitung nah tadi teh aya 2 raju mah tah 2 raju teh 2 kali 40 80 ekor lauk sawidak teh 60 tuh sawidak dibagi 5 cenah titik-titik jadi 0 barudak zaman ayeuna letik-letik ngajar 0 tah eta pan kitu ai sag ieu kunaon ko leslesan euy kana ceuli urang tuh euy tepuguh ye penting kunaon ya tah ari sagros eta jumlahna 144 sarua jeung 12 losin teh 12 losin teh sagros teh 144 salaksa kade ulah jauh teuing salaksa teh 10.000 eta salaksa laksa keti kabingahan can ai saketi 100.000 jadi laksa keti teh meureunnan lamun 10.000 kali 100.000 ku loba-lobana laksa keti tuh 1 juta mah 1 juta sarua eta ge tah ayaan kana ceuli kok tak kitu sanajan ngitung ciara naon ge teu kadenge mah tah jadi aya sakali deui hitungan dina basa Sunda aya nu aneh-aneh upamana sakodi salikur 2 likur salawe saraju sawidak salaksa saketi 1 juta kade basa Sunda teh si horeng jembar tanya ayeuna ningali ngaran wangunan atawa parabot paranti meuntas we pamana cukang geuning di Bandung tadi dinya ge aya di daerah Gatot Subroto kabelah ditu jalan Cukang Jati cukang kawung ari cukang teh kai atau keunda barudak kolot kapungkur mah terangan budak ayeuna mah teu terangan kai atanapi awi saleunyer atawa sababaraha leunyer luhureun susukan atawa luhureun walukan leutik eta cukang jadi cukang teh jamatan leutik mata kita geuning aya cukang haur kacipta meureun cukangna ku awi haur cukang jati baheulana memang aya cukang tina jati tina kai jati lamun leuwih gede ti cukang ngaranna jamatan tah ieu mah geus harapa jamatan teh anu ngahubungkeun 2 sisi walungan dijieun tina kai atawa besi malah aya jamatan anu geuningan jamatan eta di jalan tol geus sakitu 1000 kilometer aya malah di Amerika mah aya jamatan San Francisco anu bisa mobil kadarinya teh lain heureuyan ai kurutug sasak jamatan leutik tina kai eta kurutug kade eta sabalikna rawayan mah sasak nu teu make tihang pangdeudeu jadi siga jamatan gantung teu make tihang kitu teh jadi ngagantung we eta rawayan sasak siga cukang ngan awina leuwih rea luhurna aya nu sok make dadampar awi meunang nganyam kerep siga kikis tanu akhir ye nu aneh eretan parahu atawa rakit paragi mentaskeun jelema geuning di Cikapunung geuning Cikapunung di Citarum baheula mah aya mentas jelema ti sisi ka dieu nepi ka sisi ditu teh make parahu atawa rakit teh teh disebutna eretan baheula mah aya eretan teh di Indramayu nepi ka ayeuna terkenal tempatna eretan asli Sunda teh bahasa Sunda kade bisi urang poho bisi urang teu terang bisi urang teu nyaho tuh si horeng aya KBG nya ulah lalawara ayeuna mun ningali ukuran keun imah keur pangabruh we atuh sarangeui teh sagagang pare tah geuningan sok aya sarangeui kembang impian teh sabenerna mah teh diibaratkeun kana sagagang kieu tah sarangeui teh pare rangeuyan cing dak mere menta contoh cenah pare teh sarangeui mah
keur ka imah malah bisa nanyakeun melak teh pare naon mawa sareng euy mah kada contoh tah kitu sapocong setengah gegeus pikeun ukuran pare anu rangeuyan kira-kira rangeuyanna bisa kakeupeul tah eta teh sapocong setengah gegeus sapocong ai saeunan mah sarua jeung sapocong itu ieu cenah bili bade nyanak pare atuh contoh sakarung mah alah nah loba-loba ting da keur contoh ieu saeunana eta sapocong kitu sagedeng sagegeus beungkeutan pare tah aya nu disebut salajer opat sanga eta teh 20 gegeus tuh kade kudu arapa hitungan ieu ari 200 gegeus 2 madea 4 tanggungan 10 lajar 40 sanga disebutna sacaeng tuh sabawon 4 pocong ari pocong teh to ditalian ka luhur anu matak sok aya geuning pocong teh anu disarokeun jeung jurig padahal mah tina beungkeutan pare teh kok kitu ade ulah salah lamun satanggungan satanggung eta 50 gegeus aya di saunem ukuran beas nu ditakar ku batok setengah liter saunem teh jadi kalau setengah liter itu saunem urang ulah nyaongan 1 pon ulah kitu saunem ge aya sama dea 10 gegeus 100 gegeus genep kati sakati kira-kira 817,5 gram ari sagantang 10 6 5 kati 3.087,5 gram saleter desimeter kubik meureun aya samud kira-kira saleter leuwih saeutik eta samud aneh we nya eta apa ti saha halo assalamualaikum salam. Aduh Kang Bing, mohon. Tadi teh hari cukang teh paranti meuntas ya. Semua. Upami cukang irung biasanya paranti meuntas nu ganjel ku irung misalnya. Akan teu nemutan ku bapa rupina kula margi bentukna sapertos pameuntasan. Tah kitu. Dina hal ieu mah panginten. Kinten-kinten upami mapai cukang irung eta teh meuntas lamun teh mah aya sireum ngaliwat kana cukang irung. Tah kadinya kinten-kinten. Tuh, coba teh sapertos heureun namun teh aya kanyaho. Tuh. Tah, halo Kang Bing. Yuk. Ari muning geuning sarakit tah. Tah ieu urang pilarian. Aya nu nyebatkeun sarakit teh sabaraha aya 4, aya nu 8, aya nu 2. Oh, mohon. Kitu. Mohon dupi ari rebon naon rebon. Rebon teh udang alit, udang leutik. Anu mawi Cirebon teh jiga nama kapungkurna penghasil udang kecil. Ya. Sanes tina Caruban karena area Caruban sanes. Cek simpuring mah tina Rebon udang leutik. Terus aya pari bahasa kieu Paiding, Paji. Mohon. Naon gitu. Samping tenun tetungtungan. Mohon. Tah, samping tenun tetungtungan. Kapal raja kaluhur. Entog dipeuleum di leuwih. Palupuh bebuk diri naon hartos teh Paiding. Lamun teu lepat hartosna eta teh sok sinan sok dianggo ku para dalang. Si Asep nu sok beukieun eta mah. Malah simkuring mah lamun ningali kadinya eta sebenarnya kila-kila pikiran dan urang anu salaresna mah lamun ditingali kadinya mah kumaha kitu naon tadi teh apa cara contona samping tenun tetungtungan. Samping tinun tetungtungan. Salaresna mah urang nyarioskeun teu beak-beak salaresna. Oh gitu. Upami katinggal mah. Jadi suatu persoalan yang tidak habis-habisnya teras we jadi bahan pemikiran gitu. Mohon. Atur nuhun. Mangga sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Ayeuna aya deui ngaran bangunan. Keun barudak ayeuna mah teu apal balandongan, nyahona teh ngan panggung. Balandongan teh adegan saheulaanan pikeun narima semah aslina mah eta. Jadi mun urang hajat sementara narima semah bisi kahujanan kayuhan nyieun we imah sementara bagian imah nu sementara teh balandongan. Nya, malah dapat di balandongan sok aya asup aya panggung segala teh kamonesan anu rek kenang penca, arek band organ ayeuna mah. Lamun saung rangon, saung anu aya di laut paranti pamayang ngalalauk diserebutna bagang di Banten mah di dieu mah bagan. Mangkana aya bagan si api-api. Eta bagan si api-api teh eta saung-saung untuk newakan lauk di si api-api di ditu teh. Ari bale adegan wangunan. Bale Bandung tempat ngabandungan Parentah Raja. Tuh, bale Nyungcung kaum. Bale eta ge nganyungcung ka luhur geuningan kaum matak singgera ka bale Nyungcung singgera rumah tangga eta mah. Bale desa kantor pamong desa. Balai kota kantor wali kota.
balai watangan kantor pengadilan pedah sok aya meja geningan di watangan sisina di batas eta makanya balai watangan bedeng imah leutik atawa imah di petak-petak pikeun pagawe leutik pamana we imah kontrakan oge bedeng aya nyebatkeun oge pabinihan karet kopi teh sareng sajabanya ari adegan biasana tara dibilikan saluhureunana disagigireunana paranti nyimpen bahan pi imaheun los ayeuna sok dituna kudu daragang los teh kitu lamun wangunan leutik sisi jalan tempat ngajaga keamanan disebutna gardu tapi lamun tempat panai teh naon tuh bahasa Indonesia teh kok panai teh tukang membuat pisau golok segala teh naon atuh tukang tempat teh gitu panainya bahasa Sunda bahasa Indonesia mah teuing awas baheula aya panai sok nyeunan bedog aya arit zaman baheula mah di Banten aya panai nu khusus nyeunan geulang makana disebutna panai gelang ayeuna tuh gosali adegan tempat digawe panai nu nyieun parabot tina besi eta teh gosali sanes ngangozet ijet mah gosali imah gosali tuh lamun disebut imah tempat cicingna jelema ulah pahili jalmi lingina di mana di gedogan lain eta jang kuda upami kuda di bumi teu pantes tah manya ya jelema ke di mana ieu lingih teh di istal mah kadang kuda sia teh halo Assalamualaikum. Salam. Mohon. Lebarnya ayeuna mah barudak ayeuna teu tiasa nu model-model bahasa kitu. Sabios bukeun urang sakadik-kadikeun we. Mun cenah sok aneh cenah naon teh bahasa teh cenah kitu. Teu wios-wios aneh sote panginten dan zamanna tos kalangkungan ku anjeunna. Kitunya. Gitu. Mudah-mudahan tiasa deui nya atunya orang Sunda orang Jawa Barat. Nya atuh Ibu. Ngelulu gue ngewa. Asal-asal terang itu tuh kada apa gitu wios-wios. Ada sok nyeresna ngalulu gue. Mohon. Mangga Ibu, mangga. Salam. Karapyak. Ai kanang muning atau kanang sapi disebutna karapyak kok. Da ieu kolot teh baheula sok disebut karapyak cenah mah. Cenah baheula meureun di dinyana fungsi aya. Salam. Sareng Dedi Kang Ibing. Cumun. Di Rancakek. Mohon. Ieu bade teruskeun sakedik ieu. Mohon. Saya mana sarerea atau napi balerea? Sarerea sareng balarea. Mohon. Sanes soal sayana. Mohon. Artina Hartosna sarerea kabeh tapi terbatas upami balarea lebih luas. Oh gitu. Upami umumkeun ka balarea eta mah ka seluruh negara. Ai sarerea mah atang udin kieu ayo sarerea urang menghadap ka kolot. Tah gitu. Mohon. Kieu Kangnya punten ya. Mohon. Kalau reta di Rancakek aya radio komunitas. Mohon. Ta motona teh radio urang sarerea atau napi balarea sayana gitu teh. Ai ceuk abdi mah upami ningali tina milik kita bersama sarerea. Mohon sarerea. Mohon ai milik sarerea memilik bersama. Oh, gitu. Gitu. Kumargi ari balarea mah umum. Mohon. Gitu. Mangga sami-sami. Tah. Jadi poho deui we. Ari kanang muning nu tadi karapyak ai kanang japati mah pagupon. Nya. Ai jelema mah kajen leutik tetep imah. Damanya alhamdulillah abi ya. Ku kamari sekali mentas teh ada mah pagupon. Ukuran sabaraha paguponanya? Ya we cenah 200 ke 10 mah atuh imane lain pagupon mah pila segala-gala teh. Cing sanu apa kena ikan nang hayam naon? Paranye koko ayam teh. Aduh guys kayak lagi. Ieu lagi halo. Halo. Mohon. Pak bade narokeun artinya. Mohon. Bentena ieu teh kamari teh aya pun anak teh dengan bahasa Sunda. Mohon. Nu disebat kandang kuda teh istal Mohon. tapi aya oge ibu guru teh nu nyebatkeun gedogan. Sami Bu. Ari istal mah kuda kanggo umum. Ari gedogan mah kuda petingan biasana. Petingan teh naon? Petingan teh kuda pilihan. Oh. Gitu. Mohon. Jantan sami wae. Sami istal sareng gedogan ya sami gedogan kanang kuda istal ge kanang kuda. Tapi Malah jenis tepat gitu. Sadayana ge tepat tergantung penggunaan Bu. Malah kumpulan kadang kuda nu seueur mah disebutna banceuy. Oh banceuy. Mohon. Oh tah terus ieu aya di Balandongan tadi teh abi. Mohon. Ieu Balandongan. Saterang abi nuju alit gitu Mohon. ya. Pun bapak teh sok kadang upami aya nu hajatan gitu. Mohon. Abi teh ngaidentikeun Balandongan teh tenda gitu. Sanes. Ponco gitu sanes. Sanes ari tenda mah beh dieu rupina saatos aya deklit. Ai Balandongan kapungkur mah kadang-kadang luhurna ku bilik we Bu.
Kubilik nganggo janur dirarawisan ku bonera burung bodas tanah pinaon lah anu tiasa dihias gitu tanya tah eta upami anu namina janur dihias teh eta disebatna naon sanes umbul-umbulnya sanes umbul-umbul mah salerosna mah sami keneh eta umbul-umbul langkung caket kana banera umbul-umbul mah upami janur anu kangge nyambut mun eta mah papaes disebatna papaes mun upami papaesna nari gentok kui papaes janten janten amis upami sareng pais kumaha tah eta mah surabi dacan ka dieu gitu sareng saya Bu sareng Ibu Ana Ibu Ana nuhun Ibu ya hatur nuhun mangga sami-sami kayak atuh urang alah aya hiji deui kagok halo Assalamualaikum. Salam. Bade teh maros ieu Pak dina salah saya televisinya. Aya antawis Iber sareng Bewara. Mohon. Ari pengemut upami Bewara mah pengumumannya. Mohon. Upami Iber berita. Mohon leras. Mung sok di ieu dina salah Sios TV nya. Dia teh ngakang cenah aya Bewara cenah anu saya tepat nama da Ibernya Pak. Bewara teh pengumuman pengennya Pak. Mohon. Nyawa Iber mah beja. Mohon. Iber pas ini gitu tah. Menuju dina televisi presenter kita nyebatkeun teh cenah kayak Bewara anu. Mohon kadana aya koreksi panginten. Nuhun atuh. Sami-sami Bapak, sami-sami. Mangga. Apun. Siapun di mana? Kadieu mana teh baturan urang? Mana sekolah sastra Sunda urang manusia? Mana ngadon kabur? Alah, si Apun. Tah, keundak ge aya di dieu dimarage Apun, Pak. Eta teh Apun teh ceurik teh maksana mah. Apun Gusti. Eta teh tidinya mimitina. Halo, aya kene nu nanya kagok nyakonya. Halo. Waalaikumsalam. Kang Gibing abdi teh melalui nami ieu Sunda anu sae kanggo putra atau si putri. Nah, kan tos ayeuna mah tos nami teh tos Franky nu kalitu. Mohon. Nah, mungkin ide dong gitu atuh nami Sunda. Tapi tong ujang tong Asep deui gitu kan tos eta Asep Karuna nya. Anu sanesna gitu Kang Gibing. Asyur, Pak. Mohon. Kamu pamoga tuh pimina Rahadian guys suka saya. Pan Rahadian teh Raden. Sareng hartosna gitu nya. Mohon Rahadian teh Raden menak itu bangsawan Rahadian. Gitu. Mohon. Ya anu aya di pami aya di nya Pak. Mun mangga urang pilarian ini contoh-contoh eta mah. Kitu panginten bade teruna gitu naon taruna teh pan sae geuning akabri gaya taruna na ngan ulah TRUNA teruna eta mah. Duh Bapak ulah we. Abdi ge ningalina sedih. Ya si Pais rek ngirim surabi eueuh nepi ka ayeuna. Tos eta teh nu mirasa-mirasa teh di buah batu teh naon teh anu sok ngeunyeun naon atuh lauk emas naon teh makanan laut sipud teh ngirim teh sakali we baheula. Nya sing bahe sakabeh teh mirasa teh. Ai Pak Jujum mah teu kudu diomongkeun sakadap pinol. Pak Jujum 2 bungkus we yang nyobaan. Uing jeung si Koko nu saja mah tong deng eta man. Nya. Kok lagu naon kare kok? Nu mana? Aduh ieu Neneng Dinar MP3 naon cenah teh euy. Aduh, seueur geuning lagu teh nya. Alah angin puting arum Bandung balak-bak cerik rahwana dalem kaum damas bubuka di langit Bandung. Tah eta di langit Bandung jigana geunaheun kok. Mang Koko tah. Biasa. Nya. Bila langit Bandung ngempur hurung bulan keur mayung meureun eta meureun lain cing tingali kok lah sok dur lah tong panjang teuing lagu mah bisi urangna poho kana naon-naon bulan tah ganggarateun teh hartosna can wareg kapotong eta teh ganggarateun gitu eta biasana kana lagu ganggarateun kana dongeng ganggarateun cik atuh teraskeun dongeng teh ganggarateun pisan batur kersa pesponengkeun dar eureun eta ganggarateun kade bisa lepat cing nyeun kalimat tina ganggarateun Bumi Abdi alamatna di ganggarateun nomor 3 lain kainya sok mana wae eta itu ngarti teh sarua jeung dina gurupan nitah ka barudak coba kamu buat kalimat dengan kata mesra. Kulantan budak na teu nyaho calengceung teh. Tadi saya di jalan ketemu dengan si mesra lagi naik beca lain. Ulah ka mana wae sia teh. Komo bahasa Sunda urang kudu ngarti. Tah ieu contoh.
lamun anu ngawuluku kok lagi apa namanya bahasa Indonesia itu mau wuluku itu lagi apa itu itu yang ke sawah ya di sawah pakai kerbau itu gini suku aya kia ternyata kia teh berarti itu kerbau yang sebelah kiri muning nu belah kenca eta kia mata kia ka kenca sia gitu nya mider nu belah katuhu mata mider eta teh ka katuhu pengkolkeun namun ceuk asana belok kanan gerak belok kiri kia mata ku petani mah rata capek sok kitu ya lu kia oh mengko ka kenca mun geus keur lempeng ngeunah mider jalu tah mengko cenah ka katuhu kitu tah lamun begitu muning nangalieu ka tukang laguna bakal beda truna lantaran kalau bunga si truna nah alhamdulillah ketemu oke jarang budak kora nu gagah juga Pak Is teh jarang abajaan kok jarang atuh budak kora dosen sukses biasa baru danu ano mantirkeun Surabaya teh imah dalam rangka alasan bungkul dan aslinya mah kadang ngawal Surabi tah pecut paranti ngagitik muning ngagitik teh muning lamun kareked apa namanya kareked kalau malas dicepret itu menyepretnya dengan pecut nah kade pecut jangan sampai nanti bahasa Indonesia berarti itu salah bikin kalimat dengan pecut oh tahu saya Pak asam rasanya pecut salah itu mah kecut kade tak terus simpai tali nu aya dina pecut tali eta teh simpai kok jadi jangan salah di mana rumahnya di Gang Simpai Gang Simpang eta mah teu nyawanan aduh naon teh gener tali dina pecut nu dibelit-belit dikurilingkeun biasanya tina lulub teh tali meunang ngeueum dikeum dulu dikeam di dalam air itu baru lulub namanya kolotok siga loceng bangunna gepeng dijieun tina kain nangka eta biasana dituna beung muning jelema teh sampai apa ngadenge kolotok ieu tah ieu muning urang kolotokna ieu tah ieu muning urang da beda sorana mun leumpang jadi mun muning jauh tuh muning satu jauh ting tuh kolotokna apa gitu kade bisa enakeun kolotok teh apa itu toko yang rupa-rupa dagangannya kolontong teh eta mah sok lain-lain wae kade kolotok teh beda ieu nya tah halo yuk Assalamualaikum. Salam Kang Ibing damang. Sae Ieu sareng itu Cianjur. Mun Pada Tumaros. mun Dina peribahasa Sunda. mun Aya nu disebat hiji abdi narosna naon anu disebat hamur saucot murah bacot. Eta kan di mun anu kadua naon hartosna uteus pomo warang taga. iya Anu katilu hartosna upa ibunan. alah teu kadangun Benar. oh no Nah, anu terakhir naon nu disebat jauh mangkan pulang. Hatur nuhun sareng Hamdan penting. mangga nuhun Chef Hamdan anu pertanyaan anu dua ti akhir teu patos kadangu beberak bekan tapi anu jelas anu tadi kabeh poho naon tadi teh naon tadi teh cenah aduh aing teu kadenge euy da dicaratet atuh naon bete oh nya hamur congcot murah bacot ngomong na nyorok cok ngomong loba nyarekan loba pika kadang-kadang kurang naon pika nyerieun tapi kana rezeki ge teu henteu pedit jadi berehan itu hamur congcot murah bacot ai bacot omongan cek urang Jakarta gini sok aya bacot ngebacot lu sebenarnya tidak bahasa Sunda teh kasar bacot teh ngomong jadi murah bacot teh itu kali teh kan ngomong we nyarekan kecuali itu selimin ini ke tapi ulah salah hamur congcot nih congcot teh itu tuh dahareun soal makanan ya hamur tamu zaman ayeuna mah oke aja dia cerewet tapi duitnya nggak pernah pelit itu terus nu kadua lir kapuk ka ibunan leuleus lamun kapuk teh hampang lamun keuna ku ibun kudu baseuh hampuk mah ngalumuruk ka handap jadi lamun urang misalna jelema nu dipikanya terus urang ngomong ieu si eta teh jelema dipikanya pisan ku terus ngomong ieu nu dipikanya kumaha teh nyaho sia kawin saisuk keleket teh aduh leuleus lir kapuk ka ibunan tuh bejar meneng gitu meneng laraya peteng ati ni Rasolendra
geus eta mah. Tuh, terus naon deui cenah teh poe deui pertanyaanna. Eta ka Pak Is lah nuhun kitu tos uing name. Ka Pak Is hatur nuhun. Pak Is ayeuna nuju ngajajabkeun Surabi. Ongkoh Surabi dikadiekeun, ayeuna diuwihkeun deui. Diuwihkeun deui Surabi ayeuna. Hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Is. Eta mah. Wakeun parong teh nya. Tuh. Pak Is mah mah tukang Surabi hiji-hijina sadunya nu kasep kan eta. Eta bager deui nya. Da urang lain teh hayang ngadoakeun kan ini tukang Surabi. Da mainna meureunnan ade sanes teh hayang masian abis teh dipasieun ka Aden beak modal abdi. Nah, kantun bakal tamplok mah bubur. Bubur. Sekarang naon tah anu sok di buah batu. Mirasa teh poe deui teh dahareun laut. Anu aya di Bandung, siput teh naon? Da karunya mah ku supir urang nu karunya mah deui. Undur segala. Abdi gaduh supir watir pisan. Bapak ada abdi cenah sekali-kali ajakan atuh cenah tuang seapon. Sugan urang teh naon seapon dibaca tadi sisi. Oh sia teh yang seafood. Abdi sekali-kali ajakan atuh abdi gaya ngarocan tuang seapon. Seapon oh seafood bernya. Hakaneun laut meureun maksudna mah ai food teh dahareun ai si teh meureun laut. Jadi hakaneun laut teh naon we karang naonna. Halo. Halo. Ya. Apa isang Ibu Ana deui? Mohon. Mohon ke Pak Abdi teh janten emotnya ari ku basa Sunda teh emot nuju alit. Mohon. Pun Bapak teh sok didongengkeun. Didongengan atau didongengkeun? Didongengan. Didongengan sakadang kuya sareng sakadang monyet. Mohon. Nah, pertarosan abdi ieu teh mung sasakala unggul atanapi kumanya maksudna teh karangan anu didamel ku sepuh urang urang jonjol ya. Itu atanapi memang aya riwayatna kumagi kan marurang kalih ayeuna mah pami didongengan teh nya sanes ieu bangsa Spiderman Putri Salju anu kitu tah abi teh hoyong terang teh eta aya henteu bukuna kitu buku Aya Bu aya di taman bacaan Caket Rorompok abdi aya tah. Oh kitu kumargi abi teh hoyong kitu Di Margawangi Opat aya. Oh ngadongengkeun Eta teh carios binatang teh carios sasatuan teh fabel. Mohon eta diibaratkeun yen sato teh tiasa ngomong atuh ulah aneh geuning di luar negeri eta beurit ti Mickey Mouse. Seakan lucu padahal di urang eta beurit di urang mah di pek-pek berahe beurit teh. Di ditu mah Mickey Mouse lucu. Tah mouse teh kan beurit. Mickey jenenganana gitu Mickey Mouse. Ah beurit lucu teh padahal mun emut-emut saha nu lucu karena beurit di urang. Kumaha abi bade ngadongengkeun ulang ka pun anak teh. So kadang-kadang ieu teh kumaha dongeng teh ngawitanna teh gitu. Ngawitanana dilabang-lamangkeun Bu nganggo lama upamina sakadang pecang di urang mah disebutna teh orang cerdik. Jelamin sesuatu anu pinter, anu cerdik, anu buaya ge tiasa katipu kita. Tah kitu panginten. Jantan abi teh hoyong kitu istilah nama nya ngayekeun deui. Sumun sae Bu. Tong duikeun ka. Mun dongeng teh ulah Superman ulah kitu nu kitu-kitu we teh urang teh. Kumagi abi oge ku pun bapa di dongengan eta teh asa regreg kitu nya walaupun aya sanaos eta teh mungkin bohong kitu nya teu aya tah kitu. Tapi aya nya tanya bukuna. Bukuna aya fabel cerita binatang. Aya. Anu nerangkeun tentang kelicikan. Mohon. Sia kitu nya. Mohon eta teh. Mohon hatur nuhun. Mangga. Malah lamun emut kana sasatuan eta saleresna mah pasipatan sagala eta mah kumaha jalmi di daerah masing-masing. Seperti urang ningali burung heulang, manuk heulang, urang mah terangna osok nyokotan anak hayam, tapi di Indian mah dianggap leluhur sehingga suku Apache mah make bulu heulang kaituna tah sapertos kitulah. Di Thailand gajah juga merupakan atong citong tebih-tebih atuh mau ngeditatar Sunda punya rasa tersendiri gitu benten. Nu mawi zaman kapungkur ge sok aya wae di urang mah. Jenengan-jenengan para menak urang ge pan kidang pananjung. Kuda lalean, lembu agung, aya sadayana. Aya ajian lembu sekilan, aya. Tah kitu. Malah mangan apa namanya teh hayam muruk Gajah Mada ge nyaranak itu fabel ya tapi eta tak ayeuna bahasa Sunda teh maksud teh telepon. Halo. Salam. Serang dan ieu teh Ciapus ya. Mun teh Ciapus mun. Hoyong naroskeun ieu. Upami kanu sanes aya paribasa gagaduhan sareng kagungan. Upami kanu sanes contohna kieu. Kang Ibing ieu teh kagungan tah eta nu mana nu saena kagaduhan atau nu kagungan. Ai gagaduhan mah seseueurna ka pribadi. Oh gitu. Ieu nu saha ieu cenah? Eueuh geuning manawi teh nu saha gagaduhan gitu. Oh gitu. Upami kanu sanes mah. Mohon. Ieu kagungan Bapak sanes. Duka tuh tah gitu. Oh gitu. Mohon. Kan tadi teh eta asa ulah ngotuang eta kagungan Pak. Mohon. Pami di payuna, eueuh eta tuang kagungan. Tah eta teu kaci. Kabing Tulan. Tadi teh anu tesen ka waler teh hiji anu pertarasan ti urang Cianjur teh ieu walang taga gitu. Oh utuk tongo walang taga. Mohon. Saleresna eta teh sasatoan anu aralit pisan. Mun hartosna teh naon teh?
Jadi itu teh maksudna mah kepada bubuk-bubuk sampai ke bubuk-bubuk yang kecilnya. Eta teh mah. Bamina makhluk-makhluk teh ti mimiti gajah nepikeun ka uteuk tongo walang taga ta. Pang nu alit-alitna gitu. Mohon. Uteuk tongo walang taga kecilna teh berderet tina uteuk. Uteuk teh utek-utek. Utek-utekan. Uteuk tongo mah bapa arapa pamengkeut mah kapungkur ayeuna mah datara aya budak kecocok tongo nepi ka bareuh curugna. Uteuk tongo walang taga temun mangga. Aturannya. Sami-sami. Salam. Tuh bahasa Sunda teh geus aya deui telepon. Halo. Salam. Hiji deui tasan. Naon, Pak? Jauh ka Bedug Angang Kadulang. Sanes kadulang. Eta terus anu kadua mah nyumput buni di nu Caang. Jauh ka Bedug Angang Kadulag eta nembutkeun jami anu jauh tina agama. Kitu, tara pisan ka masjid, tara ka masjid sanes teh jauh kana agama tuh. Ai cik si eta cenah si urang ondang bisa ngaji, boro-boro ngaji ah. Jelema jauh ka Bedug Angang Kadulag kitu. Tah, paribasa teh kitu. Terus nu kadua teh naon teh jadi teh? Bieu teh naon? Naon? Naon bedanya? Jauh ka Bedug Anggang Kadulang tah eta teh jelema anu tara ka masjid beungiteun anu tebih tina anu tara ngadeukeutan babagan agama. Tah ieu nu deukeutna SMS ieu. Tah kitu terus naon bitu poho deui pertanyaanan atuh da aduh aing mah Kang Ibing terang teu ai banjaran teh lembur. Asalna tina kacap Banjar, lembur matuh Banjar Karang Pamidangan gitu. Tah gitu terus naon deui atuh. Ada ieu kana SMS teh jelema teh diatung geus kudu SMS tadi mah nanyakeun mah kana hiji poho deui. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing. Semua. Abis teh tika pungkur bade naroskeun ieu aya peribahasa anu nyebatkeun seperti kemang kangkung gitu teh. Mohon. Aya beuh mah nu sok uninga mah kembang kadu. Mohon aya kana kangkung ge urang pilarian da aya. Mohon punten tah abi rada apaikeun. Mangga ke apaikeun ku abi di batrean. Mohon. Mangga. Ieu bilih aya hilap nu kamari teh aya nu naroskeun teh ngeunaan tah ieu ari bagian gegeret antara liang irung teh dina bibir aya nu gegeret magi dua eta jenenganna kapenah ku abi nama runcang. Atana piru runcang. Tah eta teh tah ieu teh nu geurit di tengah ieu. Tah matak lamun jelema eueuh runcang kade cenah bisi turunan maung. Da maung eueuh runcang mah kitu. Tah runcang teh eta. Kitu jadi kulan Kembang kangkung teh naon hartosna? Ki abi milarian kemang kangkung mah. Sumohon. Kemang kangkung mah teu kapendak, Pak. Mohon euy lah. Iya nanti poekeun kitu pangcangan kan. Mohon kemang kangkung kayak orang tinggal heula di tukang kangkung ku abdinya. Mana we aya kemangan gitu teh orang tinggalian ku abdi. Kang Ibing lah. Mun urang pilarian ke kemang kangkung teh naon gitu tang taroskeun ke tukang kangkung. Oh, itu naon Kang Ibing? Tertuas saja Kang Ibing. Jo tuh si kokot rada gelo teh. Pan aya laguna cenah kemang kangkung panineungan. Bang Tanyung eta mah tuh. Manya anak king jimat awak king jor-jor kana kangkung. Si kokok mah. Kayak itu menaranya ke milarian. Halo. Ya. Bade tong Kang Ibing. Mun. Punten Pak yang disebat tangkalan kanjut layar tadi sebat eta tah. Kulan? Tangkal kanjut layar di kebun raya eta. Di kebun raya aya tanggal kanjut layar. Nah disebat eta gitu. Nah, maka disebut eta barangkali bentuknya seperti itu. Layar tuh panjang. Gening sok aya nu kieu kudu layar aisan atuh jelema teh artinya layar aisannya panjang aisan gede pangampura gitu. Gitu. Kan tangkal eta disebut tangkal Layar panjang itunya dauna. Mohon. Mangga sami-sami. Aduh, aing mah tah aya nu disebut ilmu ajug eta jelema nu bisa nganasehan ka mamatahan ka batur ari maena teu bisaeun poek da ajug mah pan kitu ajug teh damar ajug teh aya nu nyebatkeun ajug teh anjing leuweung ajag eta mah manya aya peucang digegel ajug aya ge jujum teh eta benten Oh itu mah bae eta mah halo ya Beda naroskeun si abdi nu Jumat sa mangre kapungkur ya. mohon Aya adegan ieu teh Kaisar Ming sareng Plas Gordon. Aya nyebatkeun ieu Kaisar Ming teh nyebatkeun eta naon itu nyeun pucuk tigirang naon da teh? Mencuk tigirang teh membuat perkara awal. Jadi membuat persoalan lah. Mohon. Geus atuh mana tong nyeun pucuk tigirang lah kira-kira mau ngribut mah tah gitu. Oh gitu mohon. Ari Tongo tadi teh naon ya Kang ini nya? Tongo teh negara di Afrika.
Kapungkur. Kapungkur tentara urang gara-gara sok ibak gitu. Semua banyak babi kena diterangkeun daerah. Ai tongo teh kena diterangkeun mah daerah. Pameget mah nu zaman baheula mah sok dicocot tongo bareuh we. Ya gitu. Zaman baheula ari ayeuna mah geus teu aya tongo anu mah. Tongona ge sieun ku obat gosok. Anu. Mangga sami-sami. Tongo teh ulah, tongo sok itu. Halo? Halo, Kang Ibing. Yo. Sareng adang teh karapitan bade tumaros, Kang. Mohon. Upami kan di kaum sastrawan. Sok aya kasebatna istilah anapon. Nah, da asa kabeh dinakeun istilah anapon eta nah kecap anapon eta teh tina adapun atanapi kumaha eta nu kahiji. Anapun gitu. Tapi meskipun begitu, adapun berarti nya. Mohon. Terus kieu Kang, upami sawangan. Naon bentena sawangan pamendak sareng pendapat naon Kang? Nah, pendapat yang pemenak sarua. Sawangan implengan. Implengan itu rongan, implengan apa gitu analisa. Gitu. Jangan beda. Gitu. Aya di sawangan lapang golep. Oh, di sawangan. Nah, itu sebenten. Urang rek kumaha muter lagu udah ini nanya kena loba kene. Halo. Salam. Ieu naroskeun anu pon-pon itu teh terus palapon terasa ini di luhur kan palapon mah. Sanes ai palapon mah eta mah sanes istilah bahasa Sunda plafon eta. Oh. Plafon istilah bangunan di luhur mah. Jadi sepadal 100 ton ya itu. Pon mah begitu juga benten. Tadi dia kedah terang heula dasarna gitu. Oh. Upami ton mah pan pinton, tonton terus eta teh. Itu ton artinya melihat. Katon terlihat, katon kagorengan. Pinton anggon itu melihat baju, melihat pakaian, pragawati. Jadi upami palapon mah tina benten, tina bahasana tingali sanes bahasa Sunda tapi bahasa asing. Eta benten. Oh, bahasa asing kan? Mohon. Oh. Terus nuhun Bayu. Mangga sami-sami. Halo? Telepon gitu. Halo? Dupi Ibing artosna naon? Ibing itu artina tah yang ngajawab beh. Tuh, atuh maneh teh tong nanyakeun kira-kira embung mah nu pisan gawe. Tah kitu panginten. Lagu naon kok? Urang hayang lagu menang nyeun urang lah ya. Iya, Kang Duriat. Kela halimun namdan hareupeun kaca hariring nu fungsi nyaning imut malati ciri kerahwana balakbak arumanung mana lagu ing mana kok? Duriat. Lain anu dengan tepang mungaran we. Urang beuki buru asli laguna kenging Kang Ibing. Silakan tepang mungaran kok. Tepang mungaran. The first papangi.
margi pribados bade ngadahar Surabi ti Pais heula. Lagu hiji deui konya da bager lagu naon we kok. Ari pamong mereka betekan. Tah eta kamang Tanjung Panindeungan aya kok. Anak King Jimat Awaking tah ku Ida. Kevin mau sama Teh Nende sama Ika, Adani. Kok aya? Nya. Eta heula kamang Tanjung Panindeungan margi abi nuju dahar Surabi Panindeungan.
anu hubunganna rupa-rupa anu hubungan jeung diri pribadi gaya. Kade bisa salah ngartikeun ieu paribasa Sunda ieu. Hade gogog, hade tagog. Hartina alus basana, alus tingkah lakuna. Kade ulah cing ngadama paribasa Sunda anu hade gogog, hade tagog. Abong si eta mah turunan herder hade gogog, hade tagog benten eta mah anjing. Hade kade. Ayeuna aja paribasa deui henteu gedag bulu salamar. Hartosna teu ngarasasieun. Sanajan nyangareupan musuh nu kumaha we ge, aing mah teu gedag bulu salamar, tidak takut. Lamun urang teu ngarti nyeun kalimatna pasti lain kitu. Kumargi dikurud kabeh, aduh ari mah teu gedag bulu salamar. Ai sia ka mana wae. Tah. Kudu boga pikiran keban, kudu boga pikiran kepan, kudu boga rasa curiga, ulah babari percaya ka batur. Leuleus jejer liat tali eta teh gede hampura kanu gede kanu leutik ih ngamaklum we urun yang jelema anu leuleus jejer liat tali teh hese biasana mah kanyarina gancang kitu meureunan ya telepon heula halo pengen teu kadenge rek dibuka yeuna halo Assalamualaikum. Salam Kami batu maros. Aya pandai Sumedang nyandang kahayang teh naon maksudna. Ya artinya teh Sumedang nyandang kahayang teh meureun satu moto bahwa kita berjalan bergerak itu mempunyai tujuan, mempunyai keinginan gitulah. Ya Ceras Pangeran kumaha dah? Naon Ceras Pangeran kumaha? Dari Ceras Pangeran. Mun pertanyaanna kada eta kumaha euy nya Ceras Pangeran kumaha? Kitu we. Atuh nanya roskeunana. Kumaha riwayat Ceras Pangeran kitu mah sanes. Ceras Pangeran kumaha? Nah kumaha we. Riwayat teh. Riwayatnya. Kayak orang hijikeun yang Bengawan Solo. Assalamualaikum Pak Haji. Supaya saya riwayatmu ini. Halo? Berarti keur ngaboror si Ujang kitu tanyanya Bengawan Solo teh. Bengawan Solo. Lo riwayatmu in ceuri baheula maneh. Assalamualaikum. Salam. Yuk. Ya serang datang ke Pajajaran. Mohon. Abi teh bari itu maros Kang. Cuman waktu seminggu kapungkur Kang Ebing kan kantos nerangkeun ngeunaan kawi kaulinan barudak kapungkur. Mohon. Serangnya hartosna gitu. Mohon. Sama contohna model kamari teh kawi ayang-ayanggung. Mohon. Terusnya hartosna teh inti cerita nama kan nyatakeun ngeunaan kritik sosial gitu. Mohon. Nah, abi teh mendagikeun bahan kangge nya tugas model gitu. Mohon. Kitana aya teh buku nu ngabahas tentang cobian pilari di taman bacaan Margawangi Opat. Mohon. Di Cijaura sama. Mohon Cijaura. Oh. Di taman bacaan anak tadi dinya. Oh, kita jadian aya tuh. Mudah-mudahan aya ada bukuna seueur pisan abi teu tiasa ningali hiji-hiji. Seueur Ini pisan. ngabahas tentang filosofnya. Mohon mangga banget di pilarian. Kitu nya bukan dinya. Mangga. Mau salam. Halo? Assalamualaikum. Salam. Ari naon ka geuning adean ku kuda beureum. Adean ku kuda beureum teh berbangga dengan barang kepunyaan orang lain. Oh kitu nya. Mohon. Abdi nginye mobil batu mahal batur. Mobil mah dipapake ku abdi sombong kesana kesini. Ceuk jelema teh adean ku kuda beureum sia. Kitu. Asa nu Kang Ibing kitu nya mun boga. Tah kitu jadi seolah-olah nih lihat gua berbangga dengan barang orang lain tah. Oh. Mun assalamualaikum. Nya. Geus ku bada deungeun lah. Mending beus mah ku banda sorangan. Kitu kapan cenah geuning sok aya tong deret digerepang set. Tong deret anu kaset. Kitu. Deret mah anu sorangan. Halo? Aduh, halo? Kang Ibing. Mohon? Batu maros ya. Mohon? Hari nurut cupu naon? Nurut cupu teh pas gitulah. Mun dina masa anu saliwat mah pas pisan. Nu kasep nanti kemar atau nanti sanes kemar. Benten. Anu kasep tinggal hiji panganten teh duh eta mah panganten lalakina kasep aweuna geulis. Mun nurup cupu pisan tah kitu. Oh. Nurup cupunya. Mun cupu teh wadah perhiasan warna turupna teh pas teh duana teh jiga kemar. Tapi sanes kemar artosna. Oh, naon. Jadi eta kadua minggu kemarin kan ngaguar perkawis kujang. Mohon. Ya. Eta abdi lamun hoyong kenging sumber tulisan. Di mana aya napka abdi? Ka rencana abdi we eta mangga eta tah taman bacaan eta di Marga Bangi. Marga Wangi Opat. Marga Wangi Opat. Mohon. Da aya di payunanna ge seratan rumah baca Sunda. Oh, mudah-mudahan sejarah Pajajaran aya. Aya. Ulah di pentasena mah kios. Ada. Kios naon itu dia? Mun aya kios rokok di payunanna mah. Bili kan haruskeun kainya. Sugan teh tukang martabak. Tah dengan pagi sami. Naon teh? Mun heureuy bae. Ieu. Mangga. Ari awasan di Pelarian naon? Namina teh? Abdi milarian buku kapungkur hiji Pak Lagoa Jago Tanjung. Tah eta.
di mana nu aya mangga di Insyaallah aturan Ustaz mangga sami-sami eta mah autobiografi lagu jagoan Bugis di Tanjung Priuk. Halo Ding Ulan dupi reh-rehan naon Kang Eding rerehan tuh turunan lah gitu upami terus atau terah sami terah itu darah. Oh, eta mah terus Sumedang. Nah, terus darah Sumedang. Oh, eta mah terus Garut. Eta mah terus Mataram gitu. Terah sami terah bangsawan atuh eta mah. Oh iya. Nuhun Kang. Mangga pamit tereh cepet. Halo. sareng adang ti kapitan Kang Sumun. upami anu laras novel Kang nuhun Kang. Tah eta mah kada si apun mana orang Indonesia. Novel. Sama aja. Sami cek siapun mah cenah. Jadi jeung teh jeung eta mah sami, mata rujak bebek dengan rujak bebek itu beda. Eta menang drama aing rujak bebek sama rujak bebek itu beda, Dek. Bebek itu meri. Halo? Tidak mungkin meri di rujak. Mun, halo? Tuh. Ini tenang tuh. Halo? Halo Ya. Kang dupi kan aya ngaran aya nami aya jenengan dupi ngararap kena ada kan da habi nguping akangnya kalau bener lagi jenengan gitu anu sekarang habi mah kajalmi gitu kumaha Kang ngararap kena ngaran Salaresna upami jenengan itu mah jenengan mah kajalmi kumargi naon ai jeneng teh pan jabatan pangkat jenengan mah gitu jeneng lamun jenengan nya ngaran ngan lemes malah sok dupi salira panjenengan tah sok mangu salira ge pake taeut gitulah da aran ngaran sami ngaran aran sami ya kadang-kadang orang Cirebon mah ta ieu arana ta ieu ngaranna gitu aran ngaran ai jenengan ka jelema gitu nami lemes tina nama asma eta juga jenengan sami tapi ulah sanes asma panyawatnya asma gitu. Halo Halo Kang Ibing. Mun. Di Cimahi Kang Ibing. Mun. Bade naroskeun pami hoyong lagu-lagu Abah Iwan di mana Kang Ibing ya? Di Koko. Oh. Koko ieu mun maksana Koko penyiar radio Mara gitu. Operator mata Bang Koko. Saya aja Bang Ibing. Kaduh ka apa ngagaluh mah karena taroskeun ka Iwana panginten. Sesarupina mah. Mun pamiti eta tiasa nyuhungkeun atawa kumaha nya? Duka atuh nya eta wadi dijuhunkeun mangga bade direbut mangga. Kada ka dieu ka operatorna. Langsung ka Radio Mara we. Radio Mara mun taroskeun Indra Rani. Assalamualaikum. Salam. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing sareng Kang Besar Cililin. Cililin mohon. Kan nyuhunkeun nomor telepon rumah Kang Ibing. Mohon. Nomor rumah. Mangga kewe lah. Mun mahnya diumumkeun di radio udah terame atuh. Itu nyuhunkeun anak bapak jobreng we kabeh nyaho. Sa Indonesia makanya nepi ka Eropa ieu siaran ribu. Doro tagihan listrik abi ngapoe. Mohon mangga Pak. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Sareng Kang Ibing. Semua. Kang Ibing bade naroskeun nya hatosna ulah hibar memeh jang-jangan naon. Ngapung, mah teh ngapung. Ulah ibar memeh jang-jangan moal tiasa jadi gitu maksudna. Jangan kamu mengejar suatu perkara sementara kamu belum mampu. Kitu kinten-kintenna. Ulah hibar. Mangga sami-sami. Ulah hibar memeh jang-jangan. Sebab kamari aya kieu. Kada ieu kada jang-jangan teh kada aya dua pengertian. Kamari aya nini-nini gogorowokan jang-jangan. Cuk batur teh keukeuh teu mungkin pek teh bener eta nini teh gogorowokan jang. Matak disebut aya nini gogorowokan jang-jangan. Ulah duikeun ka dieu atuh eta nini getot kaca sanes. Tuh. Halo. Halo. Ya. Mohon. Ai tembang nu kadua teh naon judulna teh Kang? Nu mana tembang kadua nu mana Brit? Anu dieu Langit Bandung. Atas Langit Bandung. 100 Langit Bandung. Anu akan tadi nu generaskeun Wang Sarabi. Kemang Tanyung Panindeungan. Anu ngarangna teh Kang? Mang Koko. Di astana gitu ngarangna kan? Ulah? Ngarangna nu di astana gitu. Tapi di bengkel. Kantor milih ke tempat nama eta mah. Lain hawana teh keung gitu kan? Mohon duka atuh abi tapi ahli mah gitu. Aya nu mulingkak, aya nu sisirian. Ai dia pada seureun ieu malam Jumat di dieu nyalira gitu. Nah atuh menyetel lagu malam Jumat abi curiga bawa bapak di kuburan ieu matak sieun. Jadi abi kira ada ragu-ragu jikana bapak keung ya nelpon dengan handphone di kuburan. Atuh keung. Hah? Ya nya pontos teh keung atuh tang tos Pak.
nya kunaon teh nya sanes kunaon atuh bapak ada naon di kuburan di dinya nya atuh keung abdi ge keung ada musuhanten bapak ruas tah kitu pangintennya ke tah aduh geus aya di dieu nanyakeun halo. Assalamualaikum Kang. Salam. Sekarang undang di Subang ya? Subangnya di mana Yi? Di Sukamandi ya kan? Oh Sukamandi. Oh. Paturamun. Aya naon? Tadi akang ngarangkeun nami jenengan sareng ngaran. Mohon. Nah hari jenengan teh sanesna kan jeneng. Mohon. Sok aya paribaos kieu. Si eta mah pas jeneng tah kumaha tah? Sumuan jenengan teh makana sok kasaluhureun ka pangkat. Gitu. Dan jarang urang dupi ngaran bapak pejabat anu paminasa tara atuh da sok dupi jenengan teh saha nya teh ta eta biasana sok kitu lemes teh kana jenengan panjenengan teh. Oh gitu. Kira atuh Kang Ibing linggi di Purwakarta. Urang ruatan plaza teh atuh. Sumuan mah. Oleh-oleh mah aya kantong keresek mah satoneun. Alhamdulillah insyaallah nuhun pisan. Diantosan ku di Cirebon. Mangga di Garut domba. Mangga. Hatur nuhun Pak Domba. Halo. Assalamualaikum. Salam. Saya nguping sudah terbiasa saya emutan atau sering nguping dina wayang. Mohon. Jamus kali musada teh sulut siloka atau di naon teh. Iya teh sim kuring mah teu tiasa rarangkeun teh bilih lepatnya. Ngan ceuk sabagian mah pan masuknya Islam ke Indonesia eta. Wayang teh kanggo penyebaran gitu. Aya dalang nu nyebarkeun kalimat syahada. Aya. Tapi aya layang jamus, aya layang pun berbentuk surat di mana-mana ge. Apakah itu surat yang dipegang sebagai pendirian negara? Duka kitu tah. Undang-undang dasarna mami pamileungit eta Pandawa teh ngagarapak gitu. Tah, gitu. Mangga sami-sami. Marga Cinta opat teh. Anes Marga Cinta, Marga Wangi, Pak. Marga Wangi opat. Ayeuna teh aya kios ya. Aya kios di pengkeureun bumina Kang Ibing atas terangna. Sanes tukang surabi tutug sanes. Buka tuh terang abis surabi teh naon. Jarang abis makan pakanan kecil gitu. Makan deueun. Mangga sami-sami Pais. Halo. Assalamualaikum. Pan ingat kana surabi. Halo. Waalaikumsalam. Salam. Sareng dengan kayak Ibing. Mohon. Ieu perkawis sayang korek bade naros ieu kan aya sastra jingga da waras ngareng ngawi terang gitu. Ngawitanna teh kumaha gitu. Ngawitanana kapukur teh aya wayang ti India. Kumargi urang mah gaduh prinsip yen kekuasaan rakyat di atas kesemuanya, makanya diayakeun we rakyat. Gitu. Antara lain, nah seperti tadi Semar, Cepot, Dawala, Gareng itu rakyat. Meskipun amarta demikian negaranya hebat, kalau ada apa-apa mengajak berundingnya ke daerah. Ka rakyat heula lamun si Cepot ngamek pripun sadayana. Kalau rakyat ngamek cenah bade kumaha urang. Dah gitu. Kitu panginten Dawala Gareng teh. Tah malah tadi tegeningan paribasa eta bitu istre kapanggih euy anu nanyakeun tadi ti heula teh bieu teh geus aya pisan bayangan nyaritakeun naon bitu poho deui we geus kajeun ya poho ge da magring ayo kana tongo sia teh nah tah aya jadi ieu paribasa buruk-buruk papan jati ari papan jati teh tangkal anu kuat kai anu kuat kadang-kadang puluhan tahun teu buruk-buruk. Tasa buruk-buruk lagi papan jati harus tetap kuat. Jadi maksudnya beureunan ari jeung dulur mah teu bisa tuh urang teh aya kasalahan daek naon udah hade goreng jeung dulur. Ulah nepi ka putus hubungan teu matak buruk-buruk papan jati si eta teh mesti kene alo aing mah ta eta. Kitu aya deui paribasa biwir nyiru rombengeun. Tah wangyeng nyiruan teh nyiru teh lain wangyeng nyiru teh rombeng teh nyiru teh buleud alus. Rombeng geus eutik geuleuh teu kesebeleun tata bibir anu ngucah ngacewe kesalahan batur bibir nyiru romengeun teu kop aya batu salah geus diomongkeun tatangga nyaho kabeh tina bibir nyiru romengeun kade ulah nepi ka kieu duh geuleuh sia eta mah bibirna nyiru romengeun meuni kanal kitu ih lain eta mah kadeuil kade beda nyiru romengeun jeung kadeuil kitu kade nya asa bener eta kade bisi salah aya nu nyebut kaciwit kulit ka bawa daging tah hartina aya dua rupa muka hiji kakait ku gegep eta kaciwit kulit ke bawah daging kacewoha eta mah buru-buru artina siap-siap yudium upami anu kadua mah kabawa goreng kalakuan ku salah saurang kalakuan ku kulawarga geuningan sok aya tamiang meuli kabitista segala juga kapuhu kalakuan budak atuh kolot keneh nu riweuh ka bawah musayana naon mah kaciwit kulit ke bawah daging boga urang teh kudu keluarga baik-baik dan hiji mabok
Wah, eta keluarga eta mah pamabok wae, padahal nu mabok mah hiji. Kaciwit kulit kabawa daging gitu tah kaharti. Bubur jujum kitu tah. Kulit hayam kaciwit, dagingna kabawa ngan teu ka dieu. Ngan eta wungku, sebenarnya kaciwit kabawa daging teh bubur jujum. Kan iya aya eta mah si akilana. Pangaroskeun cenah bentenna Iber Bewara Tanggara kumaha ngalarepkeunana kecap jerangan. Iber salaras nama berbentuk surat. Gitu. Iber pas ini teh surat janji, surat pas ini. Bewara sebetulnya pengumuman. Dibewarakeun. Tah anu hiji deui naon? Tah. Tanggara teh beja, tapi lebih dekat kepada tanda bahaya sebenarnya mah beja Tanggara teh. Aya musuh ya geus aya di Cianjur, Belanda. Tah. Tanda-tanda Tanggara gitu. Tuh, aki terus kabaler. Tah, aya deui hiji deui. Sanes Iber wungkul, Ibar. Eta teh nu hartosna mandi lamun nganggo ka. Barudak geura Ibar tas sonten. Ibak eta mah. Gitu. Aya paribasa ieu kieu. Lain palit ku Cikih, lain datang ku Cileuncang. Tah, jadi kalau kita datang teh tentu mengandung maksud dan tujuan. Jadi teu datang kitu wae. Kade euy. Ulah waka jauh seling dianggap seuri. Aing datang kali teh lain palit ku Cikih, lain datang ku Cileuncang. Aya tujuan ye. Ngemban piwarangan raja. Tuh, diutus ku ratu ngemban piwarangan raja. Aya di kudu inget ka Baligesan ngajadi. Teh sebenarnya mah kudu inget ke tempat orang hirup, ke tempat Baligesan ngajadi teh Bali anu sok dijil dina nu dijurukeun budak. Gesan ngajadina di mana? Di lemburna kampung namun urang diperolehkeun di Bandung. Baligesan ngajadi teh di Bandung. Anu mata keuningan. Ke luar negeri ngacaca geus inget maneh ka Baligesan ngajadi. Tuh. Jare anu nyakeun, mana boga Baligesan jadi? Betul, di mana? Denpasar. Beta mau Bali, pulau. Nyanyawanan, siapa kejeng. Tah, masa orang teh sok kitu sok nyanyawanan. Baligesan mah jadi dari mana? Denpasar cenah. Salah. Amek nyedek tanaga midek. Tah, nafsu gede. Hanya ka teu kaanter ku tanaga ada geus ripuh. Kitu. Aduh, si eta katingali meuninggal kidir amek nyedek tanaga midek. Dek pugus aki-aki pisan. Aya di paribasa nulungan anjing kadempet. Nulungan jelema nu teu boga rasa tumarima tah eta. Ditulungan teh lain kitu kalau ka olo-olo we ka urang teh. Pika sabeleun tah eta nulungan anjing kadempet teh. Geus ditulungan leupas ngegel. Munang kasusah, ditulungan tina kasusah, balaga ka urang ngahina. Tah eta nu rujit mah. Matak lamun rek nulungan jelema nu anjing kadempet lain ya tingali we. Nusunggut jika anjing. Sasaha eta nya. Sungut na monyong jika anjing dempet heula we ku urang tong ditulungan. Cik balikan dikit sia dempet. Terus ka dempet ayo bari permios gitu. Tah, aya paribasa nu aya patalina jeung alam ye. Pinah cai, pinah tampian. Lamun urang robah ka ieu tempat, robah ka tempat nu berbudaya berbeda, urang kudu miluan lah robah adat kebiasaan. Gitu. Lamun misalnya masyarakat dirinya mah sok harudang isuk-isuk digarawe boka sawah bodan urang kebluk tukang molor wae cing atuh robah adat teh robah tampian tah ulah taeun pisan. Aya jawadah tutung biritna sacarana sebenarnya kue cara teh bujurna hideung siga surabi kitu kue cara teh. Surabi mah ketemu nih. Ai surabi mah pais nu itu mah cara mah teuing teh cais. Tiis ceuli herang mata. Taya teh ngeunah dedengean, ngeunah dedeleuan. Artina nu asli nama sanes kitu. Tiis ceuli herang mata teh hulu abuskeun kana kulkas. Tiis ceuli herang mata. Da molotot wae ku es. Hati ni sabeuna mah tiis ceuli herang mata cenah. Aya paribasa deui nu borok dirorojok. Eta mah neangan pigeluteun. Jelema keur borok dirojok, tong boro-boro nu borok anu cagag dirojok pangamuk atuh. Sok nu lain-lain wae. Aya deui paribasa ieu kade. Leutik ringkang gede bugang. Jalma mah teu beunang disapirakeun kajeun leutik ge lamun aya nanaon kajeun leutik warugana atau jelema pangkatna leutik tetep mata kangge nyeleungkeun kitu. Tanya jelema mah leutik pendek tapi misalnya di sisi jalan di tengah-tengah kampung jadi ribut tak kabeh henteu sugan umpama mah abay da leutik tumbuh teu bisa
Nah memang anu paedu jadi uruskeun kudu nu genut bae. Si Truna kayak itu kan dia pun geuna. Anu leutik mah tong dianggap teu bisa tah eta ulah. Aya bagja teh daulat trek menang bagja tapi teu tulus. Aya daulat teh atoh bunga. Tah kitu. Ieu babasan mun leutik ye. Jika tu mana hirup teh tong hejo tihang. Hejo hitang tihang teh gampang pindah gawe atau pindah tempat bisa kedeung pindah. Ayeuna mah di kantor telepon, anjing mau teh, dia kantor buku jadi damel teh. Anu pindah di ka dieu. Nah itu mendingan sakedeung mah teh hejo tihang. Tah eta. Hejo tihang teh. Ai harti nu sabenerna mah eta kunaon hejo tihang? Apaan dicetna ku hejo? Kudu paribasa tong belegu. Salah tincak, yeun teu merenah paripolah, henteu paruguh. Siga salah tincak gitu ya orang itu jadi siga nu salah tincak aing teh ka itu salah ka dieu salah teu puguh paripolah. Eta harti nu paribasa ya harti nu sabenerna mah salah tincak teh rek tincak enog jadi tincak ceuli. Jauh pisan. Ceuli lentaheun resep ngadenge kagorengan batur tah eta. Kadeta ibu-ibu di urang ibu-ibu bapak-bapak ge sami entong ceuli lentaheun. Itu ceuli lentaheun. Lamun misalna harti nu sabenerna mah rada riweuh. Ceuli anu resepkeun kana geti. Siga lentah. Nyolong bade disangka goreng tapi buktina alus atawa sabalikna. Ye lalaki teh nyolong bade sugan teh pibageureun efek tukang tipu. Tah. Nyaho gado ngulinkeun jelema. Tong nyaho gado kitu maneh. Tah kita tong mempermainkan sia. Ari aslina mah nyaho gado ditakis ya kain. Tah eta. Teras aya di tah nurup cupu repok salaki kasep awe geulis ceuk abdi ge tadi kitu. Aya di turut muning nurutan batur kalawan teu dipikir heula hade gorengna. Kapan ari muning mah geuningan ku budak angon tenok irungna tuntun we. Teu nyahoan setek di mandian di walungan, setek digawekeun. Pokona nurut we eta turut muning. Aya deui wawuh muning. Wawuh meusan. Ya sok ungeuk tapi teu nyonyo acan ngaranna urang ukur wawuh muning gitu. Itu wawuh muning teh kade ulah nepi ka lalaki jeung awe eta beda. Ish, lalaki teh wawuh muning teh wawuh jojong dang-dang. Sia. Atawa lalaki nu kumaha disebutkeun wawuh muning eta sakitu abdi keur ngaramet ku cuplak kade kana leutak. Ngadeuketan eta mah lain, eta mah muningna ganas. Aya lunguh tutut, siga lunguh tapi sebenarnya mah henteu. Kapan geuning can lunguh tutut mah sawah sakota kayak kaider. Tah kitu. Atahwarah kurang atikan, maka dalam bahasa Sunda sok aya nu ngambek bangkar warah sia, lain bangkawara, bangkar warah. Ari bangkar teh teu asak teu jadi. Bangkar tuh. Wah bangkar warah teh atah warah. Aya di sentak badakeun. Tara ceeh lamun digawe tara lila. Jeung geus kitu bertek, ye ini deui. Tah nu kurung batokeun. Keresep nyanyabaan ngan cicing we ngotok ka di imah, teh eta kurung batok. Kade tah. Kade ulah salah deui. Di mana tadi cukur teh? Hulu meni kurung batok. Lain. Jika batok atuh mah batok. Salah wae sia teh ka mana wae ngomong teh. Gurat batu eta mah merkedeweng. Teu asdina pendirian, mun ceuk kitu we eta gurat batu. Tah geus sifat. Aya di nu hampang birit, babari dititah teh mah. Hasilna alus. Hampang birit teh sia teh mah hampang birit, mata rezekina gede. Tuh lain birit nanti sia teh ditalapung teh ngancel tadi sakali nalapung apa nampang birit. Dan bola birit mah ditajam teh suku kana merengkel. Tuh. Aduh, orang sok ingat bahasa Sunda ada jero geuning euy. Alah ieu naon ieu? Halo. Halo. Ya. Adang karapitan Kang. Mohon. Upami paparikan sareng sindiran bentena Kang naon? Mangga. Sindiran mah tina sindir anu kudu dipesek eusina, ari paparikan mah teu kudu dipesek eusina ge geus nyaho jalmi kitu. Tah, ieu teh sababaraha hiji dibagina sindiran teh paparikan ya kieu. Cau naon, cau kulutuk di juru, bau naon, bau hitut nu di juru, teta. Kunaon di baju ginggangna teu make kancing, kunaon si ujang egangna tos ngadon meuting, tuting kunaon urang teh nya. Pipiti di bungawari, tetenong di bobokoan, lalaki zaman kiwari hade omong pangoloan, tuh. Eta teh paparikan. Kang Ibing bisa nyieun, ayeuna ka pasir kaliki anjing-anjing, aki-aki digagal anjing.
Di pasir kali kita ka kontrak aki-aki ngakan patromak kemana wae sia teh cenah eta mah sangeunana maneh aya rarakitan majar maneh cengkeh koneng kulit peuteuy dina nyiru majar maneh lengkeh koneng kulit beuteung meuni namru hartosna truna eta mah aya hartosna gampil pangambung namru taya seperti kieu aya nu kudu dipikiran wawangsalan aya nu di anjing cai cenah eta sebenarnya mah aya nu di heroan jadi mun tina hero teh sero anjing cai tepan sero bangkong lodor mentas jalan titis tulis bagja awak alah kuningeunah pisan eta awakna bangkong lodor teh panjang mentas jalan geus atuh da titis tulis bagja awak bayawak mau jauh tah cok lamun belut nu sisita naon pasti orai belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi aduh rarai teh orai tah ieu euy si Ambu nepi ka kana handphone naon Ambu euy teu jelas Ambu geus ka dieu kana telepon ka dieu kana radio mara we teleponan oh pae ieu mah beak batu ka dieu kana radio Ambu nelponna tah ke beunang-beunang ke geura halo ya Kang Iding mun nepahkeun Kang Iding abi nenen sumuhun iya benar temuan kali nenen terus iya yang naroskeun ari pajengut-jengut sang dugul kumaha hartosna gawe geus pada dugul sini jengut jeung nu dugul teh hartosna menta tulung kanu sarua tulunganeun kitu cing aing nginjem duit teh 100.000 mah sia bapak jeung dugul nya aing keripu ari ieu Kang Ibin hejo bulan hejo punuk eta mah paneungeul eta jelema dibabuk tuh punukna kurang catan di ka hejo punuk oh gitu Kang Ibin nanti Kang Ibin mangga sami-sami taya ya nu kieu abdi mah caruluk Arab deuh henteu tarima teh teuing eta tarima korma hartosna kitu dadampar di panggulingan alim kanu kirang surti kasur eta urang Sunda teh boga eta nya aduh urang mah eta tah aduh urang mah eta tah belut sisit sabadarat cenah kapirarai berang peuting orai tobat ari mah eta nepi ka kitu nya aing mah aduh pan kitu orai ponok buntang gantung kitu eusina teh nya orai ponok buntang gantung tukang roak dagang botol anu piartosna dagang Kejengnya ya orai segala keun mae ka mana we atuh urang teh keun mae lain naon saya mah atuh basa Sunda teh keun bae atuh urang saliwat-saliwat ge atuh pernah ngadangu keun ada lain hartina aduh udah hese nya keun bae hese ge atuh ai pernah ngadangu mah urang teh tepoho deui ngaranna urang teh nu boga ngaran taman bacaan di Marewangi opat teh geus lah ai geus ngadangu urang teh atuh nyaah meureun moal bogoh mun teu wanoh kitu moal nyaah tah urang teh upami teh amun teu geulis mah aduh pan urang teh kitu geunya anu teh pernah teh itu kok pan teh aya nu kituna aya si pan aya dikeukeun siga entog tapi geulis tuh Mary nete apaan entog teh meri aduh meri atuh eta mah nya lain dosa bangsa ning entog ning geus neng bae disamikeun sareng entog lain jenenganan apaan ieu mah ieu naon ngaranna teh wawangsalan naon kita di tadi teh karakitan tah eta si Mary mah kudu make kitu geus Mary tapi gulis geus kitu Ambu mana Ambu nelpon ka 0524 halo calalager ieu ujang nyai meuni teu alhamdulillah Ambu meuni kitu ujang haji Ambu damang panggil saya sareng saeta sareng Yeti aduh Neng Yeti damang Ambu ge Mary atuh cenah nelpon Mary deui aya Mary mudu ka mana na bat kitu atuh teu rame atuh jang kumaha Ambu cager teu di kaos kaki Ambu teh nya tadi kaos kaki we kaos kaki da sukaneut nya Ambu nya nya da wega we atuh haji kumaha duh ampun aing mah
Nya sekarunya-runyaeun atuh. Nya atuh da eta kumaha atuh lain cik uing atuh geus amu teh atuh kamari teh ngaganti Eni Rahman. Kudu Rahman anjeun atuh ya. Ulah kitu cik atuh ya sing malalikir atuh da kuring teh geus kolot eueuh puntanganeun geuning. Nah maka jauh puntanganeun na amu atuh. Pan aya Kang Ibing Bu. Da eta naon eka depan puntangan eueuh kabeh oge abong-abong kanini secara kanu denok kanu demplon kanu ieu kanini keun bae amu dan udah demplon yang keke jadi nini guliper ka mana tadu kabeh ge Guliper ka mana guliper nya tuh urang mah meuni eueuh pisan Abu ulah mending ka dieu aya Surabi Pais aduh raos pisan meureunnya bener nih Mas Pais naroskeun amu naroskeun aku tadi Pais mun ka kuping dah atuh teu boleh we naon eta teh Bu nya kumaha we miyuni hayam kabiri hayam da aya di kabiri pan kekerepekan siapa mah oh biati teh bener tah pan teh si Truna ga enak teh geus mimiti miyuni muning kabiri sepi burada atulah nuhun ai daramang maka alhamdulillah Bu mohon salam ka Nyi Mer tah Kaneng Mer nu geulis sumuhun ai mari teh ka mana tah geuning cek kamu ge geulis ka cek uing nya ka diana tah ka mana diana gitu lebetnya nya diana Gunung Batu nya oh nya aduh berarti ka dieu atuh ih tolong gunung insyaallah mu kesana Kang Ibing Kang Meri mohon salam baktos kasadayana mohon mangga tiluhur sausap rambut handap sausap dampar di waas Bu mohon waasnya nya kitu mangga assalamualaikum si amu sok piatokeun tah nu lain-lain si biati mah engke sareng Neng Meri ieu sok neangan ka bunga uing sik lagu naon kok nu uing tah nah ada urang ya ada boga atuh lagu Tepang Mungaran kok tah iya pan tadi atos Tepang Mungaran ya udah ya belum udah tadi Tepang Mungaran geus ayeuna urang lagu naon tuh kamu papa pucuk tah rujeng ngadangukeun mun akang antok eltong eta neangan deui lah naonnya tuh kok euy dirang dorang during tak kok aya hariring nu kungsi nyanding kok tadi udah kan ya belum hariring nu kungsi nyanding ayeuna datang haluang deui hayu patarema kokod rek pataremat leungeun ya terus hariring nu kungsi nyanung bulan 14